nu kieu mah ngeunah kadaharan jelema lamun teu kadaharan nu lada heueuh. Ari bek teh sabeula Jogja antep teh aya nu jualan bakmi hargana 8.880 cenah. Leuleuh ari bek teh bener sih harga menuna teh mulai dari 9.900 aja dina menuna teh. Berikut teh nanti cenah aya menu baru ngaranna teh mie kangkung heueuh. Aduh kan ieu si porsian mie kangkung mah aing dikuatkeun kalobak ieu saablahuan ieu mah. Ijik bari 50 juta kali barudak ieu teh mending ngeunah-ngeunah teuy. Ari sugan teh rasana bakal ngahiwal kitu ari ieu mah kakala ngalimet kieu barudak. Kumaha deui ketebahan ku paksitna Malaysia aing ngeuning ngapros pisan. Tong baheula-baheulakeun teh sambelna heueuh kana aya min manisna. Tong ditanyakeun geus pasti nu kieu mah ngeunah. Ya Allah, kuat kababalawakan teh si kami ge. Dijeurli asina teu waduh kan. Teu mending ngeunah pisan. Geus puguh si bihun deui cenah mah di jeung geuning pangsit kieu mah geus bener-bener top mantapis teh be. Ya Allah, saking kuanahna ieu kadaharan kan mikir kuat berubah jadi maung ketinggali aing mah di dieu mah kadaharan nu kieu teh. Terusan di rumah tinggal di sebor aja pakai aneka minumannya dari mereka. Ini mah